Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Fitriani di kelas 10 ATKJ. Abdi Anissa Fauzia. Di dia simpuring pada praktek wawancara anu judulna pendidikan. Assalamualaikum. Punten tiasa abdi nyuhunkeun waktosna sakedak kanggo ngawawancara ngeunaan kana kegiatan pendidikan sakola. Waalaikumsalam, mangga tiasa. Kumaha carana supaya kegiatan pendidikan di Indonesia teh bisa dipikaresep ku barudak atau nanti siswa di sekolah. Kegiatan pendidikan di sekolah kudu bisa jadi dunia anu dipikaresep ku siswa. Kituna maranehna bisa merasa bilah pikeun datang ka sekolah sareng ngarasakeun kegiatan belajar anu tumaninah kaasup narima materi pelajaran nu dibimbing ku guruna. Kunaon sakola kudu jadi tempat anu dipikaresep ku siswa. Supaya kegiatan proses diajar tiasa mikir ngabingahkeun sabab setiap siswa tangtuna miboga masalah sewang-sewangan nu aya patalina sareng kegiatan belajar. Terus kumaha carana numpulan siswa nu boga masalah dina kegiatan pendidikan sekolah. Jadi lamun siswa ngalaman masalah nu aya patalina sareng dunia pendidikan, maka para guru kapur orang tua siswa kudu gancang masihan ditenang pikeun milarian solusina. Kalian cara kasebat apa aya acara anu sanes deui? Aya nyaeta urang bisa ngamanfaatkeun teknologi pikeun ngabantosanana. Contohna nyaeta HP, smartphone, ponsel. Misalna dina proses belajar urang bisa ngagunakeun teknologi keun katasan masalah pendidikan. Misalna ngabantosan PR atau nanti pancing di sekolah jeung sajabana sacara bijaksana. Terus kumaha supaya siswa teu gambir karena masalah di proses kegiatan belajar di sekolah teu tersangkeun. Ku kituna sadaya jalmi anu kalibet dina dunia pendidikan kudu saling ingetkeun supaya siswa teu ngan ngukur ngahaben kana belajar, tapi maranehanana oge butuh ulin mun kitu siswa mau boga kahirupan anu dipikareseukeun saimbang jeung proses belajar teu ngabosenkeun sabab kahirupan anu dipikaresep mah lain ngan ukur dengan ilmu unggul. Terus kumaha pangharepna dina kegiatan pendidikan sakola anu kapaina? Para siswa dipikaharep bisa nyiapkeun diri pikeun ngalakukeun inovasi supaya lulus sekolah mungkin jeung asup kana dunia pagawean. Maranehanana bisa luhungkeun kana kaayaan lingkungan anyar di sabudeureunana di mangsa kaharep. Rupina catur sakitu wawancarana hatur nuhun kana informasina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.